dalam pengajian sinaran berencangan patandang singkuri idih bade ngadongeng anu judulna Dalem Dicondreng. Zaman baheula nalika Cianjur masih di pamarentah Dalem aya hiji kejadian anu mata kenceu selembut ear sajagat kieu caritana teh. Tos sababaraha dinten Kanjeng Dalem kata Wisnu kirang berat bangun aya anu dikemung kituna teh sanes kurang harta kirang banda tapi Kanjeng Dalem ngaraos ye anjeunna tos sakitu lami ngolah ieu nagri tapi teu acan laki rabi ok anjeunna sasauran ka sesepuh kadaton Mamang kaulah teh geus lila ngolah ieu nagri tapi kunaon kaulah teu acan laki rabi saur Kanjeng Dalem Eta mah tampil Gusti mungkin Eni Mamang sareng para penggawa pada milarian tiga ruang kanggo salira unggal lembut mudah-mudahan aya anu kamana sareng salira enjingna sesepuh kadaton sareng para penggawa angkat di pendopo bade milarian pigarwaeun kanggo Kanjeng Dalem ka unggal lembut. Kacaritakeun di hiji lembut sesepuh kadaton tepung jeung hiji wanoja anu geulis kawanti-wanti. Eta wanoja langsung dicandak ku sesepuh kadaton. Pas dugi di pendopo eta wanoja diuningakeun ka Kanjeng Dalem. Kanjeng Dalem tumaros ka eta wanoja. Saha kakasih teh Nyai? Eta wanoja ngawaleun semuk ngadeg-deg. Abdi Apunten Nyai juragan. Kanjeng Dalem ngaraos yen Apunten Nyai cocok sareng kapalaina. Salajengna Apunten Nyai dipigarwa ku Kanjeng Dalem. Tos sababaraha sasiti harita ka pendopo kadongkapan hiji nunuman nyandak hasil tatanean sakangguman bingung. Di lawang eta nunuman dipegang ku penggawa. Saha Andika? Di mana asalna? Sarta arek naon maneh datang ka pendopo ha? Abdi kirun giragan dipiwarang pun bapa nyanggapkeun ieu hasil tatanen ka Kanjeng Dalem sareng pun adi. Kata Nyimas Apunten Cai geni hapunten sugan teh hayat biasa antosan sakda. Leos eta penggawa teh kalbat. Bade masih hantaran ka Kanjeng Dalem. Yen di luar aya raka Nyimas Apunten Cai bade nyanggapkeun hasil tatanen. Kanjeng Dalem miwarang eta nunuman dicandak kalebet. Pas amprok jeung eta nunuman, Kanjeng Dalem somea ngasongkeun panangan, ngajak sasalaman. Tapi eta nunuman lain narima panangan Kanjeng Dalem. Kalakah nyabut condre Kanjeng Dalem teu anta parah deui ari bres teh dituguskeun kana patuangan Kanjeng Dalem. Kanjeng Dalem ngarumpuyuh paluburan ku getih. Para penggawa kalapasing arolog ningali Kanjeng Dalem kapiuhan. Nyimas Apunten Cai luas ningali keayaan anu jadi carogena. Manehna curik rawah riwih. Mas Urwa saderek sarama Kanjeng Dalem enggal budak jalma anu geus ngaroga halak rayina. Teu sawatara lami ge tos kacerek Mas Purwa langsung digusur ka alun-alun direjeng para penggawa. Bakat ambek
eta nunuman langsung dikadeh palbah beheungna. Tapi anehna titeurak sakitu bedug mangkurilapna keplas deui Mas Purwa ngahembatkeun bedogna. Geugeuh titeurak keneh Mas Purwa teu beakeun akal yang hareupan jalma anu ngaji kaubukan. Kini Mas Purwa indit ka imahna mesak bedog bayangan kencling deui ka alun-alun. Saenggeus dihareupeun sinonoman Mas Purwa langsung ngahembatkeun bedogna. Sakara-kara ulahe weh rahaya meninggal gimu di alun-alun hoyong nyakseni manik jalma anu tos mateni Kanjeng Dalem. Kitu oge Nyimas Apun Gencai. Tapi Nyimas Apun Gencai ruas pas ningali wajah jalma anu tos mateni Kanjeng Dalem. Lantaran eta jalma teh papacanganana baheula. Nyimas Apun Gencai geus poho ka era manehna curik rawah riwih. Aduh, Kang. Hapunten. Sanes abdi calir kana janji. Urang mah keur hayang biasa. Wala kaya. Aduh, engkang. Hapunten abdi engkang. Rahayat anu aya di dinya milu sedih nguping cariosan Nyimas Apun Gencai anu midangdang dugi ka kapiuhan. Tah, di harita Kanjeng Dalem gadulan lian Dalem dicondre lantaran pupusna gara-gara ditubles ku condrena. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur can urang teu dihandalem sieu urang teu dihanjang siang parantinya kelat linden deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.